Goblok sia dit Sare wae yang bermagawe sente dengan duit dan sare wae. naon aing mah ya anjing ngopi Bener euy. aing mah ya geus teu butuh pagawean teu butuh duit aing mah ngirup rek tanpa duit enak senang gitu aing teu gawe Tanpa duit Geus geus lah daripada mikiran nu kitu geus ngoman we eta mah ayeuna mah hayu urang neangan awewe ah. aya awewe Ayeuna neangan awewe can ulin. ayo Ayo ah. Alah. Hirup motor teh nih. naon aing Bensinan uli teh. teuing eta Kali lah. Bensinan nih nya. anjing Tahu bensinannya. mana buka duit ya Dia tuh butuh duit. Kunaon atuh pulang wae dengan frustasi gitu. liur Nek modal sekalian atuh. anjing kemana wae Kunaon atuh kunaon? liur anjir ayeuna aing butuh loba derasa duit teu boga aduh aing gula mata kuda di unang loba unang ieu mah aing sakitu mah loba baturan menjerauhan pada aing juga belum duit pengusahaan teu boga mah hoream usaha ge aduh bisa tabung masuk bingung gitu anjing salah naon bisa naon aing di lu mikir-mikir teuing Nya meureun mana masalah. Salah naon? besar. Salah Sembarang mana di bageula keluar ti Megawati, meureun mana loba duit, goblok. Punten kirim ka zaman. Ten Rp5.000. Sia 5.000 naon anjing. Mun kan abi di dia beberes bebersihnya aya pajak kebersihan seharga Rp5.000 per orang Aduh, aing teu buka duit demi Allah yang modal buru-buru lah. Pami teu gaduh artosna tong modal di dia Di mana? di Balaawi. Si anjing. Bagi duit. Kata gaduh aslina ya abi mah dandanan wungkul gaya teh. Aslina mah gembel sumpah. Ieu tuh turun dia menang mulung Yo wilayah uin, nah maksudnya sih jangan ka dieu. abi mah aja amang kade teh abi mah teu gaduh acis mantap amang ulun awalungan abi mah ka sawah Biasa buka duit. teu boga sumpah. Teu boga makanya bayarin ge seueur. Buka duit. Teu boga tuh aingnya. Aslina teu boga duit teu boga aslina. Tuh, Ya yang buka 20.000 ya. ieu kenaon ieu? Emang teu buka duit nih. Da moal mahi duit sakieu mah teu kenaon. Geus bawa anjing bawa. Moal mahi moal mahi. Bawa. Moal mahi. Bawa. Asli moal mahi Ieu mah mun kena awe lah kok awe mah amal. Bungnya moh. Ridho awe mah ya kena awe nya. Sing manfaat sing jadi daging sing orang masuk ieu manfaatkeun lah nya. Modalkeun abi mah buka sakieu. Pokoknya eta mah kena lah. Abi mah bae eta mah ridho. Bantu dulunya. Nonai. Yo. Goblok jangan mati anjing. Panduit manehna anjing sarap dasar. Dasar anjing. Ain mana percaya tuh bahwa di dunia ieu teh duit anu berkuasa. Kumaha? Kalau di dunia ieu teh duit berkuasa. Duit berkuasa. Jadi nu ngarajaan jelema teh lain no. Lah pokoknya di dunia teh
duit lah nu ngarajaan jelema teh anjing. Nah, Ku duit mah bisa segala-galana ge anjing. Asa ku duit wae sok we. Kudu make duit, duitan mah anjing, eueuh nanaonan dah. Lain akieu ye. Emang cah bener duit jadi non berkuasa, lain berkuasa sebenarnya mah. Bisa dibilang duit teh emang bisa membeli segalanya gitu. Tapi duit teh bukan segalanya sebenarnya mah. Nah, bisa gitu ya. Ya, orang pernah boga ye. Pengalaman hirup ya. Pernah manggi aki-aki kolot, geus kolot. Mobil halus, boga mobil halus. Beunghar lah intina mah takjir gitu. Pas orang ningali gitu. Sugan teh pamajikanna teh nini. iPad kumaha? Pekna teh udah ke SMA nya geulis. Urang salaku Nyapan terus atuh dah loba duit tapi aki-aki oge anjing. Ya tamantak duit teh berkuasa geuning tah. Nah, di samping eta ya. Aya duit teh bukan segalanya. Kumaha deui eta? Beberapa tahun kemudian lah orang menang kabar si aki-aki eta teh gering asana mah gering lila gitu kan. Eta rek dibayaran ku duit sabaraha puluh juta ge anger teu katulungan. Si aki gitu teh. Tungtung nama almarhum we aki-aki eta. Heeh. Terus kumaha? Nah, tidinya arti duit bukan segalanya teh sok ayeuna di non geus di kuburan. Bisa teh hayang hirup deui mayar make duit. Bisa pangis bugo pae eta mah. Nah, tidinya kan geus kagambar gitu. Bahwa duitnya bisa membeli segalanya, tapi duit bukan segalanya. Tah ayeuna mah kieu we daripada mikirkeun nu teu bener gitu. Mikirkeun duit kieu padahal teu boga duit urang ge nyaho. Kieu we ayeuna mah boga duit. Jalan hiji-hijina aya urang boga jalan keras saran. Sankan hirup teh leuwih baik deui gitu, leuwih alus deui. Naon kumaha? Henteu terpaku ting kana duit. Ya terus aing kudu kumaha atuh? Aya Kumaha? 5B judulna. 5B deh. Tah, eta teh 5B teh bisa ngarubah anu bisa ngamawa diri AA gitu. Pernah urang urang pernah boga pepatah ieu. Ini baru gitu. Tidak akan ada yang bisa membaju salah. Ya, urang boga hiji pepatah ti kolot jang cenah. Moal aya nu bisa cenah nyeuseuh baju urang sorangan leuwih bersih salin diri urang sorangan. Bisa diartikeun ku urang teh. Moal aya nu bisa ngarubah sikap AA lebih baik deui salin didinya sorangan. Nah, terus aing jadi kumaha? Nah, berubahna teh kela aya saran ti urang teh 5B anu kahiji teh berdoa, bersyukur, beribadah, bersabar jeung berusaha. Nah, kunci hirup hirup. Lamun geus bisa nya ke 5B eta, insyaallah rezeki AA aya wae gitu, rezeki didinya pasti lancar. Berarti kuncina teh 5B eta. Nah, jeung moal loba kasusah gitu lah. Moal loba pemikiran nu aneh-aneh. Tidak gor di mana bisa gitu aja jagoan. Aing guru gitu nya akhirnya kudu kitu. Arek jalan terus. Aing paling bade ningali maneh nyasi-nyasi eta Yo eta boga pedoman eta. Nah, eta sabab kan ya ayo. Teu kabeh jelema non baruga penghasilan. Tapi kabeh jelema pasti baruga milik. Nah, dirinya teh urang teh ulah nyanyakeun milik urang, kabeh jelema teh pasti dibere milik khusus gubragna jelema kadunya teh jeung milik geus diatur gitu. Nah, tinggal urangna nu ngabentuk milik eta kumaha jadina urangna gitu. Patak tah pertahankeun 5B, ingetkeun tah jeung perdalam lah intina mah. Halo. Oh, itu kan jadi. Di mana? Oh, nu di Majalengkanya. Siap. Sekalian gitu jeung Bang Barongan. Siap. Oke, siap. Pagi. Oke. Yuk, Waalaikumsalam. Anjing naon eta ge? Tuh, ningali. Duit teh Milik mah moal ka mana? Urang age geus panggilan nih sakilang urang pagawean jeung didinya sarua kur kikilan. Urang ge nganukur bisa teh teloletan atuh. Tapi bisa gitu. Lah intina urang loba kudu bersyukur. Baru tadi 5B tadi.
babe eta kudu urang geus can memperdalam kabeh tapi urang keur tapi lah ke prosesnya proses. Geus isukan di dinya can ngilu mangun urang lah. oh Ka Majalengka. ayo lah daek aing Nah. jauh ke Sok loba duit di ditu. Oke, gampang aya tetambahan keur mayar utang lah. oh bener atuh naik lah gitu mah besok Besok jam genep adanya. oh akhirnya persiapan lah ya Ayeuna segala diseuseung urang aduh. Gua tuh masih ke 10 oge. atuh Oh, itu kayak gimana ya Kayaknya jam genepnya. Siap, siap.